Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana tepangkeun nami abdi Intan Nuraini, Abdi Dewi Gunia, Abdi Amanah Rahmawati, Abdi Evania Fitriani Putri, sareng abdi Kamelia Rizkia Andiani. Di Tatar Parahyangan aya carita panjang nu nyasatina tapak sajarah kerajaan. Carita nu lain saukur kasimpen dina buku, tapi hirup dina tinggalan karuhun nu pinuh ku ajen jeung harti. Di jantung Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, ngadeg hiji tempat nu jadi saksi bisu lalakon mangsa baheula. Museum Prabu Gesan Ulun. Museum ieu nyimpen rupa-rupa banda pusaka Kerajaan Sumedang Larang ti mimiti pakaran kerajaan, naskah kuna nepi ka banda budaya nu ngagambarkeun ajen kapamimpinan, kawani, jeung jati diri masyarakat Sunda. Ngaliwatan Museum Prabu Gesan Ulun, urang diajak nyukud deui lalakon sajarah, ngahargaan jasa karuhun, jeung ngajagah warisan budaya sangkan tetep hirup tur teu leungit ku jaman. Ieu mangrupa carita ngeunaan sajarah, ngeunaan jati diri, jeung ngeunaan Sumedang nu ajeg nangtung sapanjang masa. Museum Prabu Gesan Ulun mangrupa tempat sajarah anu penting pikeun masyarakat Sumedang. Sajarah dimimitian dina taun 1812 nalika Pangeran Arya Surya Atmaja, Bupati Sumedang harita nyieun surat wasiat wakaf. Anjeunna ngawak-wakeun rupa-rupa banda pusaka boh banda pribadi boh banda kerajaan warisan karuhun Sumedang supaya bisa dijaga jeung dimanfaatkeun ku generasi saterusna. Pikeun ngurus banda wakaf eta tuluy dibentuk Yayasan Pangeran Sumedang. Saenggeus banda pusaka dikumpulkeun, eta banda disimpen di gedong gendeng anu dianggap minangka imah pusaka. Dina tahun 1873, Gedong Waditra atau Gedong Gamelan diresmikeun jadi museum. Sateuacan dingaranan Museum Prabu Gesan Ulun, ieu museum teh kungsi disebut museum yayasan. Ayeuna museum ieu miboga 5 gedong, nyaeta Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka, jeung Gedong Kereta. Unggal gedong dipake pikeun nyimpen jeung miara banda-banda sajarah. Museum Prabu Gesan Ulun raket patalina jeung sajarah Sumedang Larang. Kerajaan ieu ngahontal mangsa kajayaan dina zaman Prabu Gesan Ulun. Dina taun 1578, anjeunna dinobatkeun jadi raja sarta jadi panarus Kerajaan Pajajalan di Tatar Parahyangan. Kusabab eta, Museum Prabu Gesan Ulun lain ngan saukur tempat nyimpen banda pusaka, tapi oge lambang sajarah, jati diri, jeung warisan budaya masyarakat Sumedang. Gamelannya sami peninggalan kampung lima zaman atau zaman kabupatian, dari zaman kerajaannya. Di kerajaan kita ya gamelan, kita di atasnya di gedung gamelan. Kedua polisi mah ke lingkungan kaler aya, eta mah kan tempat tidur, tempat bubuna Pangeran Kornelnya, sareng meja damelna, teras aya kamar barangkali sekitarnya. Sareng nyimpen alat-alat suntikan perhiasan, sareng aya koleksi mami nya kebel. Terus upami gendeng tadi gendeng mah memang bangunan tapi kabur khusus kamu nyimpen ke kantornya peninggalannya. Gendeng namanya, jadi sadaya dia kamu set ke sana museumnya sadayana di ditu ieu ge gamelan bisa di ditu. Nah set acara museum ya tanamnya museum mah namanya aya di aya nanti aya nah gamelan kali kali ya. Nah itu di khusus kayak peninggalan seperti atas perang lah aya keris tumbang gitu nya. Terus itu gedung itu atau kawasan tentang gedung apa namanya pusakanya. Nah sebagai sahabat sami bagi salah satunya anu kampung anu kayak kali gitu kamu bingung kan karena sebetulnya ada mahkotanya. Nah kampung mah mahkota teh di gendeng gitu di alih teh itu hanya alih teh tempatnya. Ya, tidak tahun 97 lah.
Jadi atas saya sama itu cuma dengan mahkota teh digendeng deh tapi digendeng gitu. Sareng pusaka sana. Dan entar aja pangenalan di gedung teh gedung gamelan. Gedungnya kareta benernya. Pangenalan sama beda aya kareta. Ya. Ai kamu gua mah komplit tah di dieu teh aya alat-alat kamu masak. Aya hau. Aya tetenong gitu nya alat-alat kamu lah memang pada apa sempat tetenong teh naon kerikeun kana. Nah kamu mah aya lengkap. Jadi pembelajaran teh barangkali teh sanes wae memang asli sebenarnya khususnya sejarahnya kan alat-alat masa lalunya. Pak mungkin naon namina kita tetenong teh naon pemainna mah lemari makan ya pemainna di komputer lemari itu tenong bulit nya temu tinu anyaman di dalam mah barang tinu awi jadi buka ya biasa ditutupkan buka juga tadi lebat teh kau nyimpan iya makan aya lauk gitu nya tadi jadi ya banget intinya bokok di bokoknya dulang dari Aya sababaraha legenda nu aya di Museum Prabu Gesan Ulun. Nu kahiji nyaeta Mahkota Binokasih. Mahkota Binokasih mangrupa pusaka kerajaan Sunda anu jadi lambang kadaulatan jeung kapamimpinan anu adil. Ieu mahkota asalna ti kerajaan Pajajaran sarta diwariskeun ka Prabu Gesan Ulun minangka tanda yen kerajaan Sumedang Larang teh mangrupa penerus Pajajaran. Mahkota Binokasih dimaknakeun minangka parlambang pamimpin anu pinuh ku kanyaah, wijaksana, sarta dipikanyaah ku rahayat. Nepi ka kiwari, ieu mahkota disimpen di Museum Prabu Gesan Ulun jeung sok dipake dina upacara adat tangtu minangka tanda penghormatan kawarisan karuhun. Anu kadua nyaeta keris naga sastra. Keris naga sastra dipercaya miboga kekuatan simbolik minangka lambang kawibawaan jeung panyalindungan raja. Dina bilahna aya ukiran naga anu dina kepercayaan Sunda ngalambangkeun kekuatan alam, pangjaga kaseimbangan jeung kawijaksanaan. Numutkeun carita, ieu keris ngan bisa ditarima ku pamimpin anu hatena bersih. Lamun dipake ku jalma anu sarakah, keris ieu dipercaya bakal mawa tanda goreng. Anu katilu nyaeta keris Kimastak. Keris ieu pakait jeung carita kasaktian jeung kawane prajurit karajaan. Kimastak dipercaya minangka pusaka penyalindung anu bisa mere kawani ka anu mibogana. Dina carita lisan, ieu keris sok disebut bisa ngageter sorangan minangka tanda yen aya bahaya nu bakal datang. Jadi jasma itu ada singkatannya. Tinu ieu jas merah ja itu jangan. Esna sekali-kali melupakan karena sejarah. Nah artinya itu jadi sebagai gerasi itu jangan melupakan sejarah. Yang kebetulan ada salah satu penyanyi di Sumedang ya. Ini ada museum ya. Nah itu jadi haruslah kita mencintai ya, kepada para leluhur lah. Itu jadi generasi lah yang nanti bakal apa sih lanjutnya penerusan generasi muda. Museum Prabu Gesan Ulun mangrupa salah sahiji objek kamajuan kabudayaan dina wangun cagar budaya. Museum ieu boga peran penting dina ngajaga jeung ngalestarikeun benda-benda sajarah salaku warisan budaya bangsa. Ngaliwatan rupa-rupa pusaka jeung artefak anu disimpen. Museum Prabu Gesan Ulun jadi tempat pikeun miara sajarah, budaya Sunda, jeung jati diri masyarakat Sumedang.